Cak-cak teh pernah ngeluh ke Allah. Sugan cek cak-cak teh, nah hari kuring ngarayap, hari kadaran kuring haliber. Beda jeung batur, doma mah cari cing we kadaharanna teh dihanap, tinggal ngagerus we teu kudu capek jiga kuring. Ngeunahnya jiga doma teu adil asana teh pangeran teh. Iraha doma jiga kuring. Lamun cak-cak boga pamikiran kitu dijamin bargang teh eta cak-cak ibu. Iraha rek sumanget ngalah kadaharanana, iraha rek fokus ngalah kadaharanana. Ukur ngeluh jeung ningali anu batur wae mah. Kumaha tapi cak-cak fokus we kan ikhtiarna, teu pernah ngeluh, teu pernah iri kanu lain. Hasilna alhamdulillah bentet eta beuteungna. Cacakan eta cak-cak teu boga akal, usaha cak-cak nganalkeun insting. Pirahku urang manusia anu yakin ke Allah, Allah anu ngabagikeun rizki, boga akal, boga tanaga, boga keupat jeung lengkah, masih loba ngeluh jeung sirik pidik kanu lain.